eyang tumenggung dalam cager. Muhammad Satari memiliki putra Eyang Jagaraksa Songawijaya, masih keturunan Prabu Siliwangi. Makam Eyang Jagaraksa di belakang KUA Jagara Songawijaya. Diuk. Dah ngeriwing saha? Sakundriana. Iya saya. Ya. Oh, Iya. Ngeriwing. saya Kundriana. Kamu ngerti apa sekolah di Jagara? Di Jagara tuh, Guru nanti saha? guru nama Pak Basuma, Pak Guru Mantri Suma, Pasarwa, Pak Guru Sarwa, Pasabar, Pak Sabar. sarung sana-sana-sananya. Ini Baru masuk jarah ke apa dalam cager apa? sok iya kan dalam Jagara, sok. Hmm. Iya aja kayak teh. Ku guru-guru teh. Guru sok diajak ku pas dalam Jagara. Pada naon teh naik kelas. Ya supaya dia baru udah palintar sakolana meureun naik kelas. Takut orang ngasekeun ka guru meureun pangayana Badung budak aya salah saya ieu aya wae nu nakal mah. Kumaha teh ngadoana Pak tahlilan? Nu biasa muji kan kagungan alam. Terus kumaha? Ya geus muji menta-menta kanu kawasa mah nya meureun supaya anak teh Anak didik. anak sakola teh palintar sakolana udah ngasekeun ka guru meureun kitu biasa guru mah. Jadi supaya selamat, sabari, baru semua. Lalu lulus naik, naik-naikeun teh apa ya? Rek naik kelas. Lulus naik kelas kan itu ka Cager. Kayak yang dalam cager. Mah dalam Cager. Eta teh karuhun Jagara apanya? Karuhun Jagara, mah dalam Cager mah. Yang Jagara san putrana. Iya. Songawijaya apanya? Iya. Pokoknya di Jaya.